pengantin anyar. Aduh. Suara Iis Dahlia wes. Aing mah Sarugmin. Tuh jadi pohon deh kain dah. Diuk. Oh, diuk itu orang tuh kayak mana? Dia kuyana. Oh iya biasa. Diuk ngarende. Kurang lu sadina masuk. Sok baiklah. Kade tukang keyboard. Siapa nang speak kasadiheun ka bae. Menang dadang. Dah apa nama di dandanan ge anger. Emang udah geus beak kena bungkus angrepan. Dah eta disidik-sidik teh eta dandan ti subuh-subuh dah kitu Aing ngaku asep men serang di tangan pan poek. Aduh. Cek tukang rasa itu salah, cenah kitu. Nah, sia kakak ngakorekeun batur sok buru. Aduh. Gimana we? Dek di Cicalengka di Cibaduyut kemadinya lah pokoknya. Di nu hajat beureun. Bener. Oh, di nu hajat. Di nu hajat. Anjing jeung ke terminal. Di renceng. Mana he? Hah?
Ini pada nyawer iguana. Mau dibikin kami. Bisi leak sok sawerkeun deui. Itu kadi itu sawerkeun sok. Jangan itu. Sok. Gampang. Teu kudu meuli rem ka tukang musik mah. Gitu tah. Tenang we.